Wow. Oh, masih mau kain wae. Wo. Wo. Sekolah goblok. Sekolah. Naon? Sekolah udah gerak. Jam berapa aina? Jam setengah 12. Sekarang ya Madira. Goblok gue kieu kakarek mandi aya nyampe sekolah tengah haregan. Tungguan Pak anjir wah. Pendot teh halus ya. Paknya. Keren ka tempona. Jarugan teuing, wo, aing ka peson gua na. Los. Radi dia aing gila sama. Goblok sepeda teh, reman. Yang kieu ge. Sepeda bapak aing yeuh. Urut dagang cengek. Nih, buat gaya kieu, make sekolah. Pasca boleh. Goblok kita dagoan yang mah. Duh, cabul goblok. Iya ti SD. Cek papa guru. Kalian diajar kok tuh bisa. Hiji dikali hiji sama dengan hiji 2. 3 kali 10 30 ti 10. Aing tak apal-apal goblok. Aduh. Tugan we aing santragan masa hari dia nyala. Gila pisan cowok. Sorry biasa mandina geus ge ieu coy. Diuk. Lu sepeda na kok. Belian berapa? Naon? Sepeda. Kerja di Sundatan. Oh iya, 4 juta. Aing waktu beli sepeda bapak urang ieu sepeda make dagang cengek kuat dibawa ku aing mau sekolah. Itu beli sepeda aing. Yang sekolah pakai itu tuh bul sama ngarelaan kunang pakai anak mah kebiayaan. Cuma ngerahun mah sepeda halus. Ya, iya ada Sundatan biasa. Aisyah nih kan tadi enggak dengan aing. Rek ngajak saya sekolah. Oh, sekolah. Heeh. Kela. Naon? Ari sia kelas berapa? Nyaho sia kelas berapa? Gua aing kitu nyaho. Pohoy. Kita ngapalkeun ka kalian sancan prete. Siapa? Henteu. Aing dibawa ieu kertas nama. Mana? Ieu tah. Tuh. Baca ku sia tah. Di mah. Hiji kali hiji 4. Bu aing teh hafal aing teh kelas beraha? Aing asup teh kelas 3. Kunaon cek guru aing kelas 1 deui. Kan gitu. Nu salah saha? Nu salah mah guru. Aing geus kelas 3 minta kelas 1. Ngomong-ngomong mana cita-cita gini naon? Cita-cita urang rek jadi pembalap po, tiba heula ge. Ternyata helang au kacaan. Tah eta teu direstuan urang ku kolot urang. Tah supaya ulah urang ugal-ugalan make motorna. Kacana dilepas tuh. Tah puindung urang dibendoan. Ieu teh helm teh supaya imut. Eta ngomong-ngomong, Pita asa kenal, Bul. Pita alus ya. Nu aing gini teh. Mana ya? Sia sok. Aya di Malaysia, ngagoletak wae. Dah, ngomong sih rek jadi naon? Sekolah teh. Cek ieu gagal sih tak apa keneh wae. Teu Ini arsitek, boy. arsitek. Heeh.
Kebengetan sih jadi arsitek sih mau. Ini aing baru kunaon cok ya? Kunaon eta? Semen itu. Oh itu teh. Oh pantesan mau siapa? Kebengetan jadi arsitek. Sendok, sendok, sendok. Sarah rendok. Sendok, sendok, sendok. Bu, bade sendok teh, betul. Pak, bade teh sendok. Sendok naon eta na? Sendok, sendok semen. Ah, embung ah. Ki, bade teh sendokna. Sendok naon? Sendok semen. Pakai naon? Pakai ngaduk. Oh, bener. Bade tuh. Itu ah. Nyantasnya, Pak, Bu. Ya. Ki, hapunten ya ditemesin sendok mah. Nya. Oh, enggak. Ih, itu juga jomblo sabun. Sampai kena. Woi, jomblo sabun. Euy, Kena raon. diuk dia. Kernaon. Diuk lah. Bulan, lah kayak ngomong teh. Naon? Sekolah, ngilu mah sekolah. Waya kisah karolola. Enggeus lulus oge masih sekolah. Lulus. Aing kira lulus nak. Berarti teh lulus sekolah. Itu. Kenapa? Geus berapa tahun sekolah? Genap. Ya, orang mah geus lulus sekolah ya tempo, geus jadi tukang kredit. Kredit tahun. Kredit sendok. Air. Saam dak detik teh. Sekolah we heula, engke lamun lulus. Urang udah kesare tadi teh eungeuh. Oh, teu eungeuh. Heeh. Aing geus lulus wo. Meureun poho. Oh. Samencan. Samen baheula mah nya. Oh, boh. Tumpeng mah aya. Tumpeng. Heeh. Oh, tumpeng. Heeh. Oh, berarti can lulus. Enggeus. Lulus. Nyakunan bajuna juga beng-berokan. Sakieu ganteng mah siga beng-berokan. Buset. Ya, abul jeung awo teh geus lulus sakolana. Lulus bulsa mah aing molor diudangkeun. Bobo masih ngalindur ieu teh. Soalnya udang sare. Mendingan ge ngeridit sendok ka Asep we. Gimana? Pakai naon? Make duit. Teh ngomong-ngomong sendok naon? Sendok besi. Si bul halus dah. Mana? Seberapa nih Jina? Jibra. Hijina ge cuman saeutik. Beraha we? Duitna sabaraha? Oh, duit nama 100.000. 100.000 teh eta teh anu paling alusna busina. Tapi ngeredit kan? Heeh. Oh, DP-nya lah kurang ya. Yo. Ya dia Ngomong-ngomong DP-nya sabaraha? sabaraha weh. Sing penting aya we DP mah. Sendek bul. Ini aing ah, si alus cenah. Yo, Dia lah. DP-nya lah. Sendok mana? Kala naik nyokot. Yo nya. Hiji ta. DP lah. Akhirnya sendoknya mana? Aya di perusahaan. Oh. Saya pengen nyokot lah nya. Oh, lah situ. Oke ka di deui lah. Dagoan di dia. Dadah. Jog. Aing ngalindur goblok, Bo. Sorry ya. Iya sih aing geuning molor. Aing teu kangeuhan goblok Walah, rek jadi non we ge jelema pinter mah jadi duit teh henteu pas jelema itu tuh. Terus arek dagang gede. Sendok. Sararendok. Bener oge tanya. Mau sendok teh. cepot. Aing sia-sia aing mau dibayar di ka dituna mah geus cukup DP doang aing mah. Puas teh aing tipu-tipu. Duh, sia aing bener-bener molor ganggu wae ah. Sekolah-sekolah waduk mur sekolah. Aing ngalindur sori wae aing ge. Udang sare langsung ting kunaon aing. Kebayangan aing teh sekolah cik aing teh jam sakieu biasana aing udang teh isuk wae. Anu setengah 12 kira udang aing tadi. Gue aing keburangan mantanya persiaran mau biasa barang wae anjing sia. Ya, bareng. Sanajan beda seragam ge. Sa aing balik lah. Juga itu.
Ya, sih ya. Eh. Mundu, nu aing. Apalkan dia cepat. Ini pakai siapa lah? Ya, bawa kan itu. Tuh. Punya. Oh, wo. Gung gung gung. Gung 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 gung. Gung gung gung. Wah, dan si Jarwo eta sepeda kuat alus-alus gitu. Aing mah sepeda bobe aing ge jadi aing mah. Aduh. Sah balik urang ge. Aduh. Gara-gara mah teu mandi aing. Lamun mandi mah moal. Paling dur kieu. Balik